dieu? Ayo bang, sorangan. Mah tuh teh lihat hayang. Mereka hayang asup ka surga bang. Sudah mah kita dicerai sama si Neng. Nah, lain ka bungkusnya dia mesin Neng. Mesin ya. Tong, geus lilanya teu diajar di sakola. Ayeuna mah urang diajar jeung emak weh yuk, urang diajar matematika. Diajar naon gitu mak? Nya diajar ngitung atuh Tong. Yeuh nya, soalna genep dikurangi 3 sabaraha Tong. Aduh, sabarahanya mak? Maneh mah kitu wae ge bingung. Yeuh nya, misalna Otong boga genep donat, ku Otong didahar 3. Jadi subuh atuh mak. Tong, geus nginum susu sapi acan. Emang kernaon gitu mak? Ih, pan meh maneh pinter atuh Tong. Ah mama, daek dibohongan wae ku iklan. Ih, nah kitu. Emang mah pernah ningali gitu anak sapi jadi sarjana? Mak, ayeuna mah otong teh ningali dina YouTube teh nih asal loba prank. Heeh nya Tong, ayeuna mah saeutik-saeutik prank, saeutik-saeutik prank ayeuna mah. Nya mak, can ge anggeus masalah si Ferdinand, aya deui prank anyar di lemur urang. Prank naon Tong? Prank kue kaleng isi ranginang. Naon Neng? Nuju naon? Biasa we nuju bebersih. Sibuk teu? Aya naon gitu? Neng rek curhat ka. Curhat naon? Sigana mah neng teh deuk cerai we jeung salaki neng. Nah, Atuh da atuh kual man nyawa poe salaki teh datang we ka dugem, ka diskotik, ka karaoke. nah salaki teh sok mabok, Tara, sok dugem, Tara, sok karaoke. Tara ih aa. Nah tuh salaki teh bet kabar ka dugem, terus ka karaoke. Nya eta salaki neng teh deuk milarian neng. Neng pan izin ku rencana neng. Aya Mang Herman ka dieu? Aya bah, ngan sorangan. Nah, atuh jeung kabogohna. Cenah mah putus di tengah jalan. Waduh, bahaya atuh mah. Bahaya kumaha bah? Coba putusna di sisi jalan. Ameh aman. Hanya hitut emak yang hitut si abah nih asa beda. Beda kumaha gitu Tong? Hitut emak mah leutik, hitut si abah mah asa gede. Ya pasti beda tuh Tong. Hitut mama sorana leutik teh peda sok dihimpit. Hitut si abah? Ai hitut si abah mah pan deket ka numik.
di Indonesia aya sabaraha musim sih? Ai kapungkur mah ya 2 musim. Musim hujan yang musim halodo. Ari ayeuna aya sabaraha hiji gitu. Aya nama loba. Naon wae? Musim hujan, musim halodo, musim corona, musim begal, musim PSBB. Pokoknya mah loba we. Karya nuju musim naon? Musingkeun we. Siapa nya? Nah, ieu teh wadah uyah jadi wadah gula, wadah gula jadi wadah uyah. Kenaon toh? Iya, Mak. Nah, wadah uyah jadi wadah gula. Ngajak mah teh toh? Nah, kumaha kitu, Mak? Keur ngeprank sireum. Dasar terbalik atau kayak kahayang teh jadi gugu. Otong, kunaon ambek-ambekan wae? Lain maneh teh hayang asup ka surga? Mak, untung teh ya kahayang. Pan maneh teh hayang asup ka surga lain? Mak, menyerik ini tayeuna. Sok tong ayeuna mah tong ambek-ambekan wae. Cik ayeuna mah balaka. Otong teh aya kahayang naon? Hayang handphone, Mak. Handphone naon tong? Handphone iPhone. Hargana sabaraha kitu? Tapi Rama ngan 16 juta. Juga tuh ayeuna mah. Cokot juga gitu di nu laci, ha? Mak, nalaci teh ayeuna ge kartu keluarga. Sekalian jeung pulpena bawa. Ya, Mak, pulpena. Ya ayeuna ieu cekelan kok tong. Kartu keluargana ieu pulpena. Tah ayeuna terus sok coret ku Otong ngaran Otong tina kartu keluarga. Terus, Mak, Indit ka ditu sing jauh.